Lah, aingnya di mana atuh ya teh nya? Kabina-bina teuing limpuran teh, belis teh ngagawekeun. Da di dieu eueuh ieu teh yeuh di dieu teh yeuh. Nya di mana atuh nya? Aya naon, Mang? Aya naon? Pugu neangan remote. Saha nu maot? Saha nu maot? Astagfirullahaladzim aing mah euy paingan tadi aya pengumuman na speaker kitu ai. Bakat di dieu mah pengumuman teh ai innalillahi sok kadenge. Ari telepon nyebut ngaranna mani lep-lepan setengah hawar-hawar gitu bingung da urang masuk sakapeung masuk ieu sok ngadengekeun keun we antep engke ngadengekeun tinu sejen. Nya teu jelas nyebut ngaranna teh ai nu maot teh saha atuh ieu teh nu maot teh. Lain maot, neangan remote di dieu tinggalin dengan remote. Oh, mobil. Oh, di dia ya di tangan teh. ampun atuh heukeun meureunan euy heueuh da kitu ai umur mah ninganan sing sabar we urang teh. Aing mah kumaha. Sing sabar gitu pokona mah da patokan mending hese sapercek cekolot yang bagja cilaka teh teh jeung umur teh. Geus ditangtungkeun di ditu. Yo sok tara teh pira eta teh ku eta naon kumaha nya eta kunaon penyakit naon eta teh? Ya, lain maut, lain maut. Lain maut neangan remote, dundungan teh nyusul cenah teh ngan remote. Oh, bisulnya astagfirullah. Oh, gitu tak. Duh, aing pitina bisul oge nya bisa maot. Ye, dina naon nya eta mun dipikir ku urang eta bisul dina naon nya manfaat maot kitu. Ya Allah. Moal kitu dina panon mah astagfirullahaladzim. Lain. Oh, meureun disuatnya. Duka disuat, duka dikumaha eta bisulna nepi ka kitu. Hal adi. Piraku di jarak mah nya. Lain gitu. Lain nu maut. Ieu mah remote, neangan remote dundungan teh nyusul. Oh, kunci cenah teh. Kunci mobil, kunci. Dina bisul nyangan nya bisul ge jadi maot kitu heukeun we lah sing sadar eta teh urang teh kudu tumarima teh ka dinya keun ulah da bakat kitu eta mah geus biasa keun we lah sing sabar. Saha atuh eta teh saha? Dulur saha? Lain nu maut. Neangan remote kunci. Oh, Kapan nyusul dundungan teh, kunci mobil, kunci. Oh, pantes atuh aya bisul dicokel ku lingis mah nya pasti atuh bakal maot bedul. Aya eta sasangkleng kitu ning atuh make dicongkel ku eta ku beusin ya kunaon cenah. Lain mani paur aing mah euy aya luluasanan lamun ka dokter atuh. Di bisul mah sok nyanyahoanan kitu aing mah ku beusi di kumaha dicokelna eta. Ya ku beusi di kumaha dicokelna aing eta teh euy. Aing mah mani sok rareuwas aing gitu nya. Pantas mang aing dicokel meureun didedetkeun nya. Astagfirullah. Nya bakal ripuh ku beusi mah. Kacipta anjing aing kacipta. Yusieun aing. Mane kunaon hirup dawet ka bina-bina teh ya. Tong teuingeun asa kitu nama eta nu ngubaranana jadi kumaha cenah kasaha atuh diubarna teh. Lain nu maut. Keun we mang keun we nu geus maot mang keun we sing sabar we, sing tawakal urang sing narima kitu, sing narima karena eta teh ngan peda lain eta aing nu ngubaranana asa teng teuingeun ai ku besi dirojok meureun nya dina bujal meureun cenah bisulna dina bujal dirojok ku beusi kitu lain. Aing paur atuh da. Cek urang oge asa teng teuing. Lain maut. Aing dicocok kieu ngubaranana. Itu dundungan nyusul ya. Dicocok kieu ngubaranana. Aing aya luluasanan. Mang cek urang mah ieu lamun rek ngubaran nu karar itu teh tong kanu sembarangan atuh. Wah nya bisulna bujal dicolok ku beusi di kitu nya atuh. Ya, lain nu pae, lain nu maot, lain. Aing malah kalaku sing dengan jabat dundungan nyusul tuh riwet. Kami bina teuing ting. Nya entukeun we sing sabar emang. Sabar. Rek ngurung ka ditu mangamanian eta teh. Deui. Rek ngamanian, kewe urang mangke nyusulnya. Duh aing karunya euy. Saha nu maot bisul dicolok eta beusi meureun dicocok di kieu ngubaranana ieu duh aing mah. Kewe mang nyusul urang mah rek narabeula domba engke kadinya